kalayan nyebat asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada anu dipipindingan ku silip sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurjama linuhung silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung nyaritakeun kalangkang manusia serius di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer tawis negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan samisarna watak wantos raja negara raja adil Plamarta nyata Prabu Yudhistira sekeseler Barata nyeta putrana Pandu Dewanata Swargi Semanurah putra Pawana salahku sesepuh ieu pakampungan tumaritis ngahaja ngahaturanan linggih astra jingga landawala Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar kuncung pakuning alam Semar kuncung danarul Siti bentar kang puputra kang
Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan di kakao daling lisan mekaten pengandikan ibu tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ieu oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih
alus tiba tanda wah naon amal anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu salenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu ongkos teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggalkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk si laing gajah amal anu goreng gajah kana gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah mau geus era sia era ku siapa oman era betak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah Jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Ngau jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja. Tuh. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe.
kakara boga ngaran tina naon tina karya. Tah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh ulah diperingati ulang tahun. nya diperingati ulang tahun geura aya ulang poe teu. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Tah nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Heeh, gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku siniri kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkap ku penjajah us kana obag. Dibui, dijariji besi. Jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat. Tina dibui teh didasi. Tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain. Didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamal balik tuluy dikejar jibul. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Ah geus gara roblog ge meureun Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula maning. Nya. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kacida deui teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula-patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Ai pupuhuna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Kitu. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh. Nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener kamanan nu. alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha Karengeng ku dedengean. dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan Jauh-jauh oke ka bang. ai nu gableg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke Bangkong mawadreuk. bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong. Power demo bener. Di antarana bangkong Oman. Bongan bangkong ya, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup bararohong pas ini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti. Bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh
iya nyata bangkong di kongkorong si nunuk henteu tuh nepi weh karaeng disebut weh rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng kudedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka gereng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna kayak solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengekeun sia bisa didagor ke kuy solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kaituna ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna
sok umumna di urang nyarita panon poe bijil di mana Ciwetan yakin leres cek saha ya umum ge nyarita atuh bijilna di Ciwetan tak cek ilmiah mah henteu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi numui kapan rarasaan mah orang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan iya nah bet atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya iya tah aya deui ceuk palsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh wah mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing kalloh mangeran megrasok jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajeun pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum nginum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuningan buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing mane malalesin di jalan teu sangka da wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teh kapikir nya ka wah menyaan nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina can tina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok itu ini mau peuyeum
Ini peyem apa itu peyem? Benar nya. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak. Tapi ka diluli-lulinya asli. Geus eueuh aslina kan. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu. Ganja. Sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heueuh pemuda, sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina? Mana tulang tonggong negara teh? Anu disebut harapan bangsa teh Anu disebut harapan bangsa teh mana? Dedeh bangsa urangnya Pak. Dedeh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus babaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngitung di Sunda geus eueuh we ka Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing ayeuna we di imah kecu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna pada PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu
nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu ya nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi aing geus kitu mangga harewosan kana seuli-si lain anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal makna urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak itu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean kurang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade nya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur naon reset jang ya anu kacangrum tah kitu jang nuhun Pak tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu ing kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh geni aya maksud tertentu juga dia nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain gitu cing sok atuh Pak itulah mempeng rada cerah sokenya gawe santai tenang santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna ilung inung si laing diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh kadenge
naon eta ku si lain kadenge bubuyus ya bieu ngomong Nah, aya. kumaha be teh Pak Sakali deui cenah. dewek teh dek boga pamajikan deui tak ieu teh kulantaran diridoan ku indung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui Ambil tujuan ku si Mak. cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh Bade mogor cenah teh. dek mogor cing kanya Sok kumaha kamenan. komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu Kasahat. ari eta awewe na teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum Geus aya nu dicita-cita. tah di eta pertapan teh aya mawar bodas Waduh. ku dewek dek dijugjug Kolot eta make jeung mawar bodas teh alah. dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul Bukan nu kolot teh dibejaan ku batur. oh kitu tah kitu deh menta dianteur ka lain dewek dek pojoan deui komentar si lain kumaha idem sok ke aka Kita mengiringan wae ka akak cenah. Idem. ayeuna mah zaman demokrasi heuh Terbuka. masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo Nya benar. artinya bapak itu tidak nalipak maneh Jadi nurus tunjung dah. disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilik kaayaan Ku barudak ngora mung eleh peta. ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta Aduh, hayang kanu ngora deui. bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak Hese neangan bandingan. hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Nya mesti kene geus mah lah. Yuswa jauh jeung bapak Sudah saeutik jeung nunuk. Jeung Dewi Nunuk saeutak saeutik. ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh pendidikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar Nya berpendidikan da eta. berpendidikan Goreng-goreng anak raja. Anak yang ke orang pertapan deui nya. Umma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu Geus dipikir. cingeun teung atuh Geus dipikirkeun akibatna gitu. nah teu diemutkeun mamalana Amalan atawa tuduhan batur we malah tatangga. can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur Bener nurus tujuan.
tuturkeun anak nyeceuk sedangkeun katinggal ku abdi bapa teh panteu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin Kakablek heueuh. Haji Apo pantes. Segala aya sedengkeun rarai percis emer bahe nyuruh video gitu geuning. tong sok kitu bokap eling beh Gar sore teu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacida. moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geura sok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapa nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet Tukang pijet, di mana emak bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan leres eta teh. di mana bapa ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu Babu tukang nyesel. sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayukeun cing gablek pucus mar ulu Can pernah kadang kasar nyarios oge. tong kitu teuing yah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh Moal teu moal teu puas berentik curug. Leres teh Kang. da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu Seribu seubeuh biji teh bea. Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangun hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan di kitu ilmu ajum ilmu lilin Asa jauh jeung ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung murid caritakeun Kang. Eta di cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh teh. Sur jeung nitah nyandung. nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai bapa nu samodai kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu Kanyaah emak emak tah bukan teh aya dunya ke ngasihan. teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh Buka duit mah tong dikawin. ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong Karena nama bikang. Cenah barana. kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah maka jeung hayang nyanung non teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai ya dongeng ya naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan Ridwan. tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah aya di Arab aya tangka cau beja aing oge Teuing asa dan nyarane na keur di Lembang hari teh soal tangkal jauh mah teuing teh teh. tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut je ye Si kalalanyoan gitu. nafsu teh mun ngaberung gitu Bener. Di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan. heuh syukur jang
ditarima ku dewek kanya si lain ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayu heudeuk ka itu nyikah paingan eta nggak isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teu digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiwul macana tah nuhun nanakeun hak si lain teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teu ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu gabje pucus merek kedawang aki-aki teh tong diumar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan kaludeung nyawa antep mak tak bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah sakompet taun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayu mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan init aing deuleu antep nya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda simbawan Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik mak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea mah teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api oma teuing meureun tukang gambang jeung ada mah jeung si eta anu ceureumeuk mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU bisa jadi aduh aing nepi ka kieu ieu euy saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atuh nya teuing paduli teuing wawuh jeung guyur teh mana kitu ge